Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios talaga angker bagian ka-7. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sate acana ieu dongeng dilajang Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share, sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insya Allah Abah bakal terus nyarengan para mitra setia di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojong. Para mitra sadayana, mangga padaran dongeng urang lajengkeun yang ngabandungan dugikeun ka rengseng. Para mitra sadayana, dongeng anu katunda dugi kanalika sari didatangan ku Anto jeung Putri Talaga. Eta kajadian teh teu lila aya meureun kana 5 menitan mah. Ari di luar imah sari kacida simpena. Ari Usep anu ditangkep ku Sakir di kolong bale sadar kana kaayaan. Nyel Usep teh nafsu ka Sakir pok nyarita meupeuskeun simpena peuting. Kir, hudang moal sia. Kir, hudang moal sia. Lepaskeun tangkepan sia, aing eungap euy. Eungap aing ye. Cik Usep nita hudang jeung ngaleupaskeun tangkepanana Sakir. Ari Sakir teu ngajawab, kalah ngencengan tangkepanana. Nempok itu Usep biki sewot. Kir, hudang moal sia. Dicabok keur sia ku aing. Cik Usep Ari Sakir ngadenge kitu karak nembala. Ulang moal sia. Embong. Sieun. Cik Sakir pondok. Udang sia. Embong. Cekek wae sia. Embong. Usep bea kasabaran. Ngan kerawak we cangkeng Sakir teh dirames satarikna ku Usep. Koceak Sakir teh ngoceak. Nyeri atuh Sep. Aduh, nyeri atuh Sep. Ampun, waduh, ampun Sep. Lepaskan Sep. Anjir kulang. Lepaskan. Cik Sakir bari cengkat sekaligus. Tapi jo keduk sirahna. Sirah Sakir nyundul waton bale nu dijieun tina kayu. Gorowok Sakir teh gorowok. Kanyerian. Aduh, sirah aing. Sirah aing Sep. Aduh. Cik Sakir bari ngorondang keluar ti kolong bale. Mangsa bodoh teuing dengok suganan hulu sia hir. Tegabek cedok sia. Sia mah aing ditetangkep najisna keranan. Amit sia. Cik Usep kukulutus bari nguning hudang di kolong bale. Sanggeus aya di luar, haok Usep teh nyarekan deui can puas meureun nyarekanana. Tah, nu mantakir, jalma mah ulah sok sombong. Rasa aing gede hulu. Rasa aing gede ilmu. Wawuh jeung jurig, anak amai, beuheung embon. Mana atuh buktina sia teh? Mana buktina? Kalah nangkep ka aing jeung deui sia tara mandinya. Bau awak sia teh Kir. Pahili jeung babah kaur. Geuleuh aing mah. Ijit. Cik Usep ngedalkeun ka keselna ka Sakir. Ari Sakir diomong kitu cicing we. Da rumah sak meureun. Keur kitu kulutrak damar muka panto tuluy kaluar. Da ngadenge anu gegerendeng di luar. Nempok damar keluar Usep mengkolkeun omonganana.
Iya deui budak ngora mani kawani make asup ka jero imah lain nulungan aing ceuk Usep ka Damar. Ari kitu kunaon Mang Usep? Damar malik nanya. Iya dukun sakti kalap ku jurig nangkep salila-lila najis aing mah ceuk Usep. Ari Damar nyarita deui. Duh hampura kuring Mang Usep teu bisa nulungan kuring sorangan oge soak jeung deui naon nya Mang anu ngagubrag teh. Damar tumanya nya naon atuh dan nu katempo ku kuring mah kalah kai tangkal kocapi tuh murag tuh buktina aya ceuk Usep bari nunjuk ka buruan. Ari Sakir diuk we bari nyekelan sirah teu lila pok nyarita. Sep balik ieu di dia mah keung geuning yuk Sep balik atuh Sep Ari Usep ngajawab pokna. Harsia bah dukun teh keung mangga tuh upami bade uih mah ji gue nyalira ka ditu. Nya ulah kitu teuing atuh Sep ka kuring teh atuh nyari geus kieu kedah kumaha atuh cik Usep bari ngeluarkeun rokok sut disundut kelepus Usep teh ngarokok bangun nikmat. Keur jongjon tiluanana badungdeng kadenge ti jero imah maya anu geus sadar gegeroan ka Damar. Atuh sarerea teh mani curinghak komo si Damar mah. Tuluy si Damar asup ka imah barang geus aya di jero kasampak maya keur nangkep sari pok Damar nanya. Aya naon Mai? Iya Kang, sari karasa beuteung jigana rek ngalahirkeun. Ngadenge kitu si Damar ngahulang. Ari maya ngomong deui setengah ngomel ka salakina. Tong cicing kitu atuh Kang, gerak atuh. Ari akang kudu kumaha atuh Mai? Gawat urang bawa ka bidan. Ayeuna Mai. Ya ampun, engke atuh Kang bulan Rayagung. Atuh lila teuing Mai. Eta normal geuning pikiran akang. Maksud akang teh ayeuna pan tengah peuting jeung deui klinik bidan pan jauh Mai. Pun ari Kang Damar. Yeuh Kang, di luar pan aya Mang Usep jeung Mang Sakir. Coba ajak dami atuh. Kudu kumaha kitu jika luar atuh Kang. Ngadenge gitu Damar asa kaingetan. Leos manehna keluar sanggeus aya di luar pok Damar nyarita kanu dua. Mang Usep, Mang Sakir, kudu kumaha nya? Ari Usep jeung Sakir pating polohok teu ngarti meureunang kana naon nu diomongkeun ku si Damar. Pok Usep nyarita. Ari maneh ngomong naon Mar? Tanya Usep. Itu Mang si Sari karasa beuteung jigana rek ngalahirkeun ari cik pamajikan kuring kudu dibawa ka klinik cenah. Kuring bingung kudu kumaha mawana ke rumah peuting jaba jauh deui. Jadi kudu kumahanya? Baru si Sari karasa beuteung. Bener Mang. Waduh, barabe amat ya. Jam sabaraha ieu Mar? Usep nanyakeun waktu ka Damar. Nu mata kuring teu boga jam ieu teh Mang. Kir, jam baraha ieu ayeuna? Usep nanya ka Sakir anu make jam tangan. Teuing atuh. Teuing tuh, Sep. Ari si laing pan make jam tangan eta teh tinggal nempo ungkul meuni hese kitu. Kunaon sih? Cik Usep setengah ngomel. Ari Sakir nyelemes bari nyarita. Teu kudu ditempo Sep jam kuring mah. Disagigireun maot teh jarumna oge tinggal hiji. Ieu mah dipake soten supaya gagah. Supaya gagah we sim kuring teh.
Alah eta kahirupan si Sakir mani dirumbe-rumbe gitu. Setengah hiji itu waktu teh mah kudu kumahnya make naon mawakna si Sari teh. Ayeuna mah kieu we, Kir, motor bawa ka dieu. Hayu buru diantar ku kuring. Yuk. Ceuk Mang Usep nitah nyokot motor ka Sakir. Ari Sakir ngarenghap narik napas tuluy nyarita. Ari kudu ngomong mah motor kuring geus saminggu teu hirup alias maot. Bahkan eta oge rek dikilo ku kuring. Cik Sakir nerangkeun kaayaan motorna. Ulah bohong Kir. Tadi sore kuring nempo di parapatan maneh mejeng make motor. Hayo ngaku sia. Tadi sore pan. Hai sokat ayeuna keneh buru. Ulah sok bohong tah. Ari Usep, kumaksa Denge kumaha Sep. Tadi sore emang kuring mejeng make motor di parapatan. Biasa, eta mah keur narik perhatian si Jahe, randa Cisengkol. Manehna sok liwat ka parapatan. Nyari geus liwat mah si Jahe nya balik kuring oge. Bari nungtun motor, kitu tah Sep. Rumbe-rumbe benar kahirupan si Sakir menikuat gitu. Keur jongjon neangan cara gorowok de maya teh ngagorowok. Ngagorowan Damar. Atuh Damar teh asup deui ka jero. Kumaha mai? Lain kumaha atuh. Ih tempo si Sari geus pembukaan Kang. Tingali si Sari geus pembukaan. Sok atuh geura bawa atuh. Ulah dililakeun deui Kang. Tapi make naon mawakna Mai. Buku akang teh ieu teh keur malikir. Ya ampun teh lalaki teh satilu-tilu mani eueuh anu muka otakna. Meni anu muka otakna. Eta sih riweuh jeung udud. Cik Maya setengah nyeksikan ka Damar. Ari geus kudu kumaha atuh Mai, ieu teh pan ti peuting. Cik saha ieu teh tengah poe, Kang? Kuring ge apal. Ayeuna mah kieu we, Kang. Tuh aya sarung 2, sok corok ku awi sabatang. Tuluy gotong ku tiluan. Hayuh ka ditu Kang, neangan awi. Bejakeun ka nu duaan tuh. Buru. Cik Maya mere solusi ka salakina. Eta solusi kaharti ku Damar. Lehos Damar teh kaluar. Sanggeus aya di luar pok Damar nyarita. Kieu emang Mang Sep, Mang Sakir. Sakalian kuring minta tulung pisan ka Mang Usep duaan. Kumaha lamun ku urang gotong make sarung anu dicorok ku awi. Ku awi sabatang, tuluy urang gotong ku tiluan. Kumaha? Mun kitu mah. Kumaha tah? Cik Damar nepikeun solusi pamajikanana ka nu duaan. Ari Mang Usep ketap nyatujuan. Tah, hade eta ide teh Mar. Mun ti tadi moal meureunnan kuring teh ngadengi rumbe-rumbe nu arijid ti si Sakir. Ta ayeuna mah kieu, Kir. Paneangankeun awi nu panjang. Jig. Buru. Ayeuna Sep. Mohon Raka Prabu, ayeuna. Oh, saya atuh. Leos Sakir indit kapikir. Telila balik deui bari teu hasil. Geuningan Sep awi teh. Atuh naon we atuh Kir nu aya euy? Ceuk Usep rada sewa. Aya oge kenteng Sep, kajeun. Kajeun. Sakalian jeung batana, sok bawa ka dieu. Keur naon bata Sep? Keur ngagosok huntu maneh. Ampun aing mah. Yeuh Kir. Emang kenteng bisa dipake nanggung, ha? Ceuk Usep makin sewot nempo ka culunan Sakir. Ari Sakir ngajawab. Atuh kenteng mah moal bisa dipake ngagotong atuh Sep. Ari maneh kumaha sih? Ye. Kalah nyalahkeun ka aing. Si anu oon. Ye Kir, tu tempo aya awi tunjang cau sok
cokot bawa ka dia buruk. Cek Usep nuduhkeun awi tunjang cau anu kaparengan aya di dieu. Atuh eta mati berang oge kuring nempok Sep. Nya sok canda ka dia Kakang Prabu. Mangga Rai Prabu, Kakang rek luntak nyandak eta awi. Cek Sakir bari ngaleos murut tunjang awi teu lila balik deui bari mawa awi. Ari si Damar buru-buru asup ka jero, nu maksudna arek ngabejaan kamaya yen nu duaan geus siap rek ngagotong sari anu keur karasa beuteung. Saenggeus kabehanana siap, sari diasupkeun ka samping sarung tuluy digotong ku Sakir jeung Usep. Pok Sakir nyarita. Ari ieu si sari rek dibawa ka mana Sep? Kadinya Kir ke Sumatera Utara. Atuh jauh teuing Sep. Jauh teuing Sep. Kalinya we atuh ka Bidan Linda Sep. Entong ka Sumatera jauh teuing Sep, Usep. Kumaha sia we Kir Akhirna sari digotong, Sakir ti heula Ari Damar jeung Maya nuturkeun bari nyenteran jalan. Barang nepi ka parapatan cungung suara anjing leuweung nyungung deukeut pisan. Atuh Sakir kaget. Tuluy nanggungna muter hayang pandeuri meureunan. Atuh Usep mani sosoloyongan ka bawaku Sakir. Ari sia kukumahaan ieu teh Kir nanggung teh. Mani teh heula sabah urang pandeuri Cek Sakir. Atuh sarerea ngeureunnan lengkahna sabab Sakir hayang pandeuri. Ari Damar jeung Maya mihelaan lempangna jadi aya di hareup. Tungtungna si Sakir aya pangtukangna. Tatambah keur kitu teh galapak di luhureun Sakir aya anu ngagalapak. Atuh Sakir teh kaget, langsung Sakir lompat bari tetep nanggungna mah teu dileupaskeun. Waktosna seep para mitra sadayana cag urang tunda atuh pendaran dongeng urang. Insyaallah urang patepang deui di waktu sareng galura anu sami. Ku kituna Abah nyuhun punten dina kakirangan sareng kalapatan dina nyandak ieu carita. Atur nuhun kasadayana wilujeng kantun permios.